Ya teh lagu naon? Warung Pojok. Oh, warung pojok. Itu teh lagu warung pojok. Abah ge jeueur. Oh, nyata nu 60 rupiah teh. Muhun. Ada abah yang ngaruh. Ya, lagu ieu bah ke tukang sono mah bisa meureun. Kudu dibarengan ku eta. Ke tukang sono mah sok atuh bareng lah. Pembukaan meureun bah lagu ke tukang sono mah nya. Teu bisa euy urang ieu mah ngacapina duh. Gimana mun bisa ngacapina nyetel ya dan baju mah. Ya. Eta teh kacang asin naik tongeret. Tina kacang asin naik karena Tongeret ge tina tongeret teh tiasa kana es lilinkeun. es lilin. Tak kumaha es lilin sok bang. Iya, da es lilin mah. Es lilin mah. Alah. Mantap. Es lilin.
lilin. Es lilin. Yang ngareunangkeun bah aduh. Mun bisa ngacapina ya. Kira di barengan tuh dah. Mun aya budak mah. Heeh. Pokona ngeunaheun euy. Bami ngacapi mah da. Kedah tiasa. Lagu naon eta Bang? Walad. Walad keneh nya. Da walad gede. Walad eta nya jenis lagu teh. Aya lagu Pasca Sore aya lagu Asana Skanten nih. Tisok Saya bah. Pasca Sore. Tisok. Radu rombongan abah mah. Omongan. Kapung Gurbaya nama orkes teh kapan dangdut. Aya abah mah kapung orkes teh ieu kacapi, piul, kenang, goong. Sebatnya orkes gitu. Ayeuna mah kapan orkes teh dangdut gini. Ayeuna teh ieu teh sadayana teh kenging ngadama nyalira bah. Pengen abdi itu. Jadi abah mah ngadama kacapi tiasa, Biasa, agak ngadama biola tiasa, biasa. angklung kalau itu Angklung. nya kenang Kenang tukang karena kenang mangga. biasanya. Tepak kenang, tepak tilu, tepak pareredan, golempang, tepak dua, ayo. Nah, jadi teman-teman Pak Haji ini selain bisa memainkan alat musik, dia juga apa yang dia buat seperti kecapi, biola, Sabili. juga bisa memainkannya teman-teman. Bilih ujang ngunag ka abah tina kenang mah abah mah teu tiasa ngadamel kenang nama. Oh, ngadamel kenang Kenang mah teu tiasa upami nabuh nama dur tepak sabariji, tepak dua, tepak tilu, pareredan, golembang namung sakitu da kenang mah. Tepak an opat tepak pareredan, tepak dua, tepak tilu sareng golembang namung sakitu. Hayu lah.